si mana sih Oding? Aing ngajak ka dia, Bang. Erek naon? Ente, Bang. Tara-taraning sia nyusul ka kebon ek naon? Pinjam duit, Bang. Baca cek aing ge. Radian daek nyusul deh. Wah teh gablak aing itu jeung muruhan nu digawe ge eueuh. Itu 100 we. Eueuh aing rek ngajual awi itu deuleu itu tuh. Can we payung. Mun payung meureun sia aya tah. Eueuh pisanna mah. 50 atuh. Wah pan aing jeung nyuguhan nu digawe. Mun payu awi mah tukang awi nyebutkeun rek ka dieu eueuh. Lamun payu awi, aing rek dibere nginjem ya. Dibere asal payu mah ku aing. Asal lu bayar ulah lila teuing. Kiraha aing nginjem sok lila mayarna. Aing pareto ke sia kalah ka aing bayar ku cangkaleng. Nya atuh eta mah baheula ayeuna mah moal. Buru atuh pira ku eueuh pisan. Eueuh aing mun payu awi mah heug. Kosong pisan. Kosong pisan. Aduh. Kumanyi. Oh. Atuh ayeuna mulang ya. Hag siap. Balik ke lain Oding. Balik. Balik pamajikan aing tamu cenah. Teh pira ek nginjem meni dipersulit wae. Pamajikan aing tadi nama rek ngajual heula awi si tukang awi tadi geus ngalepon ek ka dieu. Teu pira aing ek nginjem 100.000. Anjing, esek pisan. Teu kos aing ka batur. Minjem duit dibere. Aing kudu ka mana deui nya? Duh. Di mana awinan nu doyok teh nya? Angga jual awi tapi nyaho awinan nu mana ieu teh? Ka mana maneh? Di kasih mana? Aing tes di kebon. Tas naon? Urang neangan awi wadoyok ieu wadoyok tadi nawarkeun awi teh nyaho awina euy. Awi wadoyok. Oh, Tah heueuh tadi wadoyok teh talatah ka aing. kumaha. Mun panggih cenah nu ek meuli awi, duitna titipkeun we ka urang cenah. Titipkeun ka mana nih? Urang janjina ka wadoyok tadi. Pan wadoyokna balik heula. Aya tamu cenah. Jadi titipkeun ka maneh duitna? Heeh. Atuh anter we heula ka awina. Apal teu awina di mana? Nu mana awina? Tah kead awina tah. Sok we alaan kabeh sing bayar. Oh nu eta? Heeh. Jadi ayeuna bayarna ka di dinya we. Heeh ka aingkeun. Pan tadi ngomong titipkeun we ka urang. Yo, tadi teh urang teh janji ka wadoyok, duitna 200.000, berarti titipkeun we ka maneh heuh. Heeh. Da urang ek langsung nuar ayeuna. Heeh sok pupu we beakeun kabeh. Siap, hatur nuhun nya. Heeh. Siap. Anjing cek aingnya milik mati mana we goblok. Halo? Iya, awi geus kapanggih ye nu wadoyok, langsung we mah bedognya. Orang soalna geus tungguan kudu muat euy. Heuh, kurang daguan di lokasi. Yo ulah lila. Heuh, hatur nuhun. Assalamualaikum. Wah, babad we kabeh beakeun sekalian. Dan geus duit nama tadi. Ya urang di daguan kudu muat rusuhnya. Babad we beakeun. Ya. Ayo, nuhun. Goblok ke pamajikan aing cenah nyebut aya tamu, ari aing balik tamu balik. Mang saya si ucup euy. Halo bos. Iya awi mah tenang geus saya. Heeh. Daguan we nya ke kurang di Sherlock mun geus anggeus nuar. Siap bos, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Wah, meuli awi aing sih kenapa? Yakin we, Wak. Cup. Mana geus heula di dieu? Wadoyok. Ieu geus tadi. Mangkana kurang dituar ieu. Cenah ieu nu ieu lain, Wak. Awi teh. Sia manuar nu ieu ket. Ih, puguh tadi. Urang nanya. Apa gua tadi naon da awi nu itu tuh rek di tebang mah. Astaga. Nah, ieu mah awi batur ket. Tadi teh urang teh nanyakeun ka si Oding, Wak. Cinta wah, ding. Apal teu awi nu wadoyok cenah. Ek naon cuk? Erek dibeli ku urang. Tadi geus nelpon wadoyokna ka Sia malah nelpon ka aing, atuh aing biaya tamu pamajikan. karuhan wa tadi teh nelpon wa cek si Oding ulah teuing cenah urang apal malahan duitna geus dibikeun ka si Oding 200 tadi sesuai perjanjian urang jeung wa kitu. Sia kumaha ieu mah awi batur kayak aduh aing mah kumaha Kumaha atuh nya? sia malain ka aing heula tuh da ieu ari ek beubeulian naon wae ge
telepon heula ka aing, ai duitna mana? Geus si Odingkeun. Kita Apa ngomong kumaha? lagi si Oding cenah geus tahan duitna ka urangkeun we ge. Urang tunjukkeun Siapa tuh dah aing awina. telepon heula ka aing ket. Ai si Oding si beungeutnya. Aing mah da itu awina ge, ieu mah awi batur kumaha ucup. Ya terus kumaha atuh ieu awi batur ku urang kudu dibayar deui gitu wa. Mangka Sia, aduh, aing ye ucup dengekeun aing. Sia, lamun ek barang beli di mana-mana, tanyakeun heula nu bogana dagoan padika jeung nu ek ngajualna. Kena sia ieu awi baturna kumaha jadi huru-hara. mangkana aing bingung we si Oding anu kumaha atuh cang tangan we si Oding. Si Oding telepon sok. Ieu mah aing teh anu meuli. Kalau atuh ditelepon lah si Oding nu wa. Meuli awi ka aing duit ka si Oding keun. Sia mah kalau si Oding nginjem duit tadi ka aing. Jadi angkat wa. Sia aing teh hayang nyokap teuing ieu urusan sia. Awina ge nu aing manu itu. Koding banget sumur sia nya. Kira sakali dewa lah. Halo Oding. Cungur. Adi sia ka kebon awi ku aing daguan. Nah, ieu nunjukeun awi salah. Wadoyokna datang ieu ngamuk ka aing. Sok kadieun kadieun. Oding. Nah, di sia kumaha bel? Duitna dibawa awi batur ieu mah ek nginjem pan aing mah cek aing kan. Nah atuh mun ek nginjem ka aing heula bebeja. Ieu mah awi batur kehed. Sia. Ka dieu. Teh main wae. Jadi kumaha tungguan si Oding. Si Odingna dagoan. Siapa lah? Kumaha bang? Nah kumaha bang sia mah. Awi batur dijual kehed. Nah, nalain nu iya bang. Nah sia mah tartatanya heula tuh nu itu nu aing mah ieu mah awi batur kehed. Ya sugan teh nu. Ai duitna mana? Iya. Nah 100 pancana 200 ya cuk. Oh 200 tadi dibikin ke mana teh? Ya orang nitip duit itu 200 cenah. Pancana 200 tadi. Pan geus pake jajan bang 100. Ari sia kumaha kehed. Sugan teh nu iya nu bang doy. Pan duit si ucup aing mah ieu dan nu itu nu aing mah. Oh terus kumaha atuh wa ieu? Masalahna mah genting lah duit 100 mah. Nu bentuk ieu awi batur kumaha jadi huru harang ke urang. Nyaho aing ge kudu bebeja meureun ka jalmana. Oh ada sia kunjuk menaik calon sih bener geura ulah yang duitna bungkul. Bae tanyakeun ka aing. Kan tadi ieu kumaha sia teh? tadi di sanghareupan ge nu ieu. Sugan teh nu ieu we bener. Lain nu ieu nu aing nu itu ieu mah pan ieu batas tah nu aing tah. Enggeus engke digantian mun boga. Mun can boga ulah waka. Ieu. Kan sia kitu hayang duitna hungkul babal. Jadi pelajaran sia ucup lamun rek barang beli panggihan jalmana ngaduitana crung-creng nyangakeun artosna kitu nampi barangna. Bari ieu siapan masalah lamun geus kieu mah. Anu wa aing bingung duit eueuh. Ulah kitu-kitu deui ka aing ngalepon kana bogana. Aduh, ieu si Beungeut Oding sia. beungeut sia nya Oding.